Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuju naraon dulur. Lagi apa? Hehehe. Cek bahasa Indonesia mah nya, da urang mah urang Sunda tuh. Jadi ngacapruk ngomong bahasa Indonesia teh. Jadi kumaha nya teu bisa meureunna. Selamat sore. Di hadapan saya ada nasi sama sambal, guys. Ini teh sambal merah sama sambal hijau disatuin ameh padu gitu ya. Nah, ini teh ada ayam, guys. Di sini mah ayam diginiin, guys. Dica-rica wah, disiksa pokok namanya. Ada tahu, guys. Sekarang mah makan sederhana aja lah. Yang penting mah wareg alias kenyang ya. Ada terong, guys, ada buncis tuh. Orang kawitannya kusim kuring. Emang orang mulai makan nih lapar ya, terus jam ya terus sore gitu waktosna tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikna. Tuang.
Ada kerupuk kas lupa. Nah. Ah, mantap guys. Mantap guys sama kerupuk, aduh. Enak guys sambalnya guys. Pedas guys, pedas mantap.
Bisa. Alhamdulillahirobbilalamin. Mantap guys. Nuhunnya waktosna jeung sarehat jeung babade jeung Cina nya jeung lancarkeun urusana sadayana. Amin. Ayeuna abdi bade mulih deui ka tempat simkuring. Nah, di dieu we abi mah di Cililin. Teu asam bulan. Teu tebihnya bisi anu kangen ka abi mah dongkap we ka dieu. Tong isin-isin tapi ulang isinkeun. Nya abi bade pamit tong hilap subscribe dukunganna guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.